Iya hati man, mana Nges apel, nanti jadi. Di kula. Orangnya terjadi apa yang sarua? Nah, itu terjadi. Orang gak karek diuk pas nempojang ya ayah laki udah bisa laki nah orang cek kabor ayah mana kunaon mah betul jadi Puguh orang oge sarua rek asup di jendela. Nempol lalaki dikerjikna sofa. Kurang teh kabur deui we da bisi asa lakina. kalau ayah mana apa yang kasah Kasih mingsi. sarua Geus lah ayeuna mah mending tutar ucingan daripada lieur ayeuna mah. tusok terus yang naon Kunaon sababna awewe make BH. supaya jenis Salah. supaya daerah Salah. nah salah itu salah jelas lah sok nyerah naon Hayang nyaho pang-pangna awewe make BH. naon Lamun awewe make daun cau disebut nasi uduk. Ampun naonnya rerencangan neneng nu di sakola anu lalaki teh geuning sok ningalian wae ka jero kolong meja neneng. Biasana barudak anu sok ka karolong meja teh sok noongan calana jero awewe teh neneng. Hah? Untuk sia mama tadi neneng ka sakola henteu make celana jero. Wis di mana? najis dewek maya dagang asongan di pom bensin Parapatan hareup Perpatan harap gitu. heeh ngedidinya can ge 10 menit geus diusir dengan aku mah Emang dagang ngasongan naon atuh? aneker perk api bang cek-cek sudah nyobaannya nyobaan cek-cek ke orang emang salah gitu Nyameureun si laing mah dagang korek di pom bensin. Kayak mah sekalian dagang obor jeung pepetasan di dinya. Buruk ku si laing di dinya. Kunaon atuh ari neneng bolak-balik wae. Ieu ari panganten anyar mah kudu bisa ngabagiakeun ka salaki. Juk anu mah ka jero deui. Nya atuh mama teh orang teangnya. Nya sok, ari teh tok wahwi wae nya. Nah. Astagfirullah ari si neneng kunaon geus bolak-balik deui wae atuh. Atuh da mana neneng teh bingung masih anak kalau kamu ka baju. Nah, atuh ari neneng kitu sok anu tinggal dewe ka ditu entong wahwi wae. Sok bahagiakeun we juk anu mah ka ditu ka kamar deui. Mana naon gitu. Moal sok ka kamar deui ka ditu. Kayaknya Masih cing di bumi nya moal ka mana. Astagfirullahaladzim eta si neneng kunaon geus kaluar deui wae atuh. atuh mah kumaha geuning we mesti atuh benih gede boga anana da sieun neneng teh. Aduh si neneng teh sanggupnya. Keun anu mah lain kumaha. Cicing di dia anu mah.